Halo. Oh, kela dagoan tuh sedang deui ya. Keur dagang heula. Hah? Beli jando. Lah, nanti saya masuk nganjuk maneh mah. Oh, kana boga duit aing. Benar, saya meuli. Benar aing mah teu ngomong sok. Sabarahan? 10.000 lah. 10.000-an. Oh, cicing heula dagoan. Yo, aing teu percaya mah aing mah tah ya duitna ya. Duitna di dinya. 1.000 ku aing mah tadi gedean. Loba pisanan 10.000-an sia teh. Bae bunga mah melek tek pisan aing diberangan juta teh. Kok aing tambahan dari mah goceng. Oh, cing, sia aku bager kieu sia geuning. Oke, nuhun lah. Haha, anjir si burik aya ku bager kieu meuli 10.000 diberi 15. Madak, panggieunkeun samangkok. Siap, Bah, samangkok we. Heeh. Nu gede, Bah. Gede. Tahuan mah. Tahuan. Hiji we lah. Mangi caina sakieu. Satik deui. Ya. Udah kok balik sendok. Oh, sendok. Aduh. Sampai dicolok udah, ya. Anjir, Mang Jack jajan sarangan wae. Cepet juga nama euy. Maneh hayang wong. Madang, panggieunkeun hiji deui. Ieu keur babaturan si Jiwong. Ieu katuh yuk. Siap, Bah. Ya. Duh, nuhun pisan Mang Jack euy. Mang Jack teh keur ganteng. Dermawan pamangan nama deui. Nuhun, singreman we nya Mang Jack euy. Oh, sok-sok we. Keur loba duit aing wong. Keur kaya. Ya lo, wong, sakedeung urang ieu teleponnya. Sakedeung. Alah, biasa aing ya. Ya. Sebentar lagi. Ya. Heeh, ya. Asih mangke teh kalumpat. Ayeuna mayar basa saha euy? Aing katempuhan ieu mah. Kalumpat. Tenang nih wayahna. Bayar jeung Mang Jack jadi dua mangkok. Tenang, Madang. Ya, ya. Oh, bayar. Mana 1.000-an? Aduh. Anjay. Mang, Mas Jano, Mang. Siap. Bade sabarahaeun? 10.000-an, Mang. Dibungkus. Heeh, siap. Mang Jack, bakso. Oh. Siap, Dik. Cocok. Geus ya, 10.000-an tah? Yo, dibayar. Tuh. Si Mang Jack. Tadi disebutkeun siapnya. Siap. Mang nuhun. Sami-sami. Mang Jack, si Sidik memayarkan bakso cenah 10.000-an. Hah? Si Sidik? Naon? Nu ngadahar bakso si Sidik, dah minta bayar ka urang Madang. Ji, kapan Mang Sidik teh Bah, Jack bakso cenah, siap. Heeh, siap teh si Sidik tadi nawaran bakso, sok we cuk urang teh lain titah bayar. Urang mah teh naon wayahna ku dibayar. Buah edan. Kudu urang mah mayar ya. Ibaratkeun pamajikan Mang Adang keureuneuh aya nu ngagaweanna batur. Mang Adang daek teu? Itu pan. Nyung kan teh. Tayang teuing mayar ngadahar basohan teu. Aing Mang Jack mah pamajikan urang reuneuh batur sagala lah. Aing mau bayar ieu nya, geus atuh aing lah. Hoal. Hoal lah.